Heeh, teu bisa-bisa oge kapaksa we urang ajaran nyieun cikeun ala-ala abang penjual. "Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh Dararamang?" "Heueuh, ayeuna teh aya requestan ti si Jalu cenah Ama mau dibikinin cenah ayam goreng anu kriuk-kriuk, mun urang mah meureunan cikeun tea," kitu tah. Teu bisa nya nyieunna teh kumaha ieu teh nya, urang nyieun we ku tepung serbaguna. Meh langsung aya rasaan da heueuh teu apal bumbu-bumbuna bari jeung teu apal kumaha carana. Ieu teh meuli hayamna mah saparapat we heula da sok sieun gagal nya, terusan meuli tepung serbagunana teh 2 bungkus. Ieu teh diduakeun heula kieu nya, ameh aya eukeur tepung baseuh jeung tepung keringna. Ieu teh urang ninyu heula tepung baseuhna eukeur celupanana. Ada cara-carana mah ieu teh ningali tina tutorialna nya teuing ieu teh bakal bener teuing moal, kumaha engke we tingalikeun. Cenah tina tutorial mah urang abuskeun kana tepung baseuh terusan kana tepung keringna, terus dianclumkeun kana minyak panas. Ieu teh da geus panas nya si minyakna teh nya urang abuskeun we si adonan daging anu ditipungan tea tadi. Urang teh beri deg-degan ieu teh nya sok sieun gagal, keun bae gagal oge da moal tepikeun ka teu kadahar. Ieu teh ujug-ujug geus beres we, aduh alhamdulillah geningan nya sakieu mah henteu gagal we meureun. Ayeuna urang anclomkeun anu kadua nya, adonan kadua geus garing geus asak urang abuskeun we kana tirisan atawa serokan. Tah ieu anu gorengan katiluna nya, aduh mudah-mudahan we nya budak teh resepkeun. Ari ningali tina bentukna mah teu gagal-gagal teuing, ieu teh ngan teu curintik kawas anu dijual di jalan-jalan kitu. Ayeuna ngagoreng si cikeunna teh geus beres urang abuskeun we kana piring. Menurut Baraya ieu teh geus pantes disebut cikeun henteu? Kieu heula video ti abi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.